Abu Bakar, istri Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Resa, di dieu abdi bade nyandakeun sisindiran. Mangga sakseni. Kamari kuring diurutna ka Mang Oleh. Kaindung bapa teh kudu nurut, supados janten budak soleh. Hayang pisan geura dahar, ngan teu aya rencang sanguna. Hayang pisan jadi beunghar, ngan kudu getol usahana. Kakulah nyair kepiting, ngocok-ngocok bobodasna. Ulah sok liar ti peuting, osok loba gogodana. Aya manuk dina pagar, nasukuna aya bola. Lamun urang hayang pinter, kudu getol ka sakola. Sakieu bae anu tiasa kusim abdi dicandakeun tina sisindiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.